Yah, ibu mah lamun aya lalaki nyandung atau poligami moal loba nyarek, Oh gitu, menikah Yung. moal curak-carek lamun pamajikan leuwih ti hiji. Meni solehah banget. Dan nu penting mah kudu adilnya punya. Lain, nu penting mah lain salaki aing. Mana naon, Jang? Aya Abah. Terus di mana, Pak? Di Palurah. Gaya. Emang Abah kenal jeung Bang? Ya puguh atuh dulur teh. Gitu. Iya. Dulur di mana? Ieu pancak kakina mah. Kucing Abah reuneuh. Kucing Palurah. Oh, Bebesana. beres kitu. Kata kok heula. Kucing. Jang. Apa tuh? Usaha si Api ayeuna maju. Ah, maknya kamari oge ojan nginjem duit teu dibere, pedit. Nah, da ka urang mah bro-broan Serius. Heeh. Tah, si Api datang. Bro, cik minta rokok lah, jeung koreka sekalian. Tuh kan, bro-broan. Jan, tahan ya. Buat nasi uam nih hideung. Pan mun mani tunangan hiji. Non hubungan aja. Mun mani indukna hiji mah urut ngelap bujur, dipake ngelap beungeut. Nek teu hideung kumaha? Tinggal si Api. Mun mani andukna 2. Bodas pan. Oh, heeh nya Jan. Tapi apal tuh? Ayeuna si Uwa sok luluran. Ah, maknya siga putri keraton wae luluran. Aslina Jan, tah teu bohong. Yang bodas bener. Heeh, meureun hayang bodas. Tah si Wana datang. Kena naon ya? Lur, pinjem motor lah. Sakalian yang SNK na. Lamun aya mah, sakalian jeung bensina. Tuh kan, luluran. Mang, kenaon ngalamun? Ciga aya nu kepikiran. Oh, Opi. Urang hayang jadi jelema sukses. Tong hariwang. Kesuksesan berasal dari mimpi. Sok mimpi, dah gratis. Enya sih, tapi orang seringnya mimpi juris. Kenaon, Mang? Dia keningalin nuker jogging tuh. Alah, Teu ngarokok? Dengeunah ngarokok mah ayeuna mah harus kesehatan. Panas kurang mau ngarokok mahal. Jika tuh minta sabatang. Pan tadi ngomong, teu ngeunah. Dengeunah teh lamun digayem.